Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kuidi jeung takdir Allah urang sadaya tiasa gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Wirehing urang sadar urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubalighah tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri nu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuh lembur Bapak Camat Kades Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ari jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan. Jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan. Lamun ibu dagang bubur hayang untung cobaan we dagang bubur tungguan ku budak parawan. Kuring yakin DKM masjid ieu ge jajana di dinya tah. Naha dalain hayang bubur-bubur teuing tapi hayang nempo anu geulis. Buburna sarua nganunungguanana nini bau balsem. Kuring yakin eta bubur moal payu. Kunaon sabab nunungguanana geus kolot. Nu dagang hayang untung teh carana eta. Ayeuna tanya tukang tani, nu tani teh hayang hasil. Teu sagala rupa kumaha ceuk Allah. Cing temang melak jagong melak cing teh halodo heg cebor ah moal cenah da aya Allah jadi nganggap Allah teh tukang benerkeun cai. Ngaran-ngaran tukang tani hayang hasil mah kudu aya ojah tina awak ikhtiar jeung usaha. Jalma dagang hayang untung jalma tani hayang hasil tak ibu gering leos ka dokter pan ku salaki mah ditoel saeutik ge nyebutkeun horea mani. Nah ari ku dokter bujur teh langsung nyampeurkeun gejos bujur ditojos tuluy ditanya sabaraha Pak Dokter nah cenah 250 langsung dibayar bujur nyeri mayar ongkoh dararama asa ngeunah jadi bebengok dokter. Kunaon ibu nu pika kitu tujuan cager gering hayang cager nu tani hayang hasil nu dagang hayang untung tah ari ieu pangaosan sabenerna pangaosan teh hayang naon bisi hayang panggih jeung urang cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu da kuring mah demi Allah geus yakin ibu nu hadir di ieu tempat di dieu teh loba tokoh agama loba kiai loba santri piraku ibu teu boga ilmu abdi mah yakin ibu teh geus boga ilmu. Bisi bapak kurang percaya ibu-ibu urang tanya ibu aing ngomongkeun batur dosa tuh geus nyahoeun Mbak. Ibu aing ngaledek batur dosa ngagibah ka batur dosa tuh popolotot ka salaki dosa tah tinggal tanya awak ibu iraha deuk eureun. Jadi ilmu teh geuning urang teh geus boga ngan eta cara migawe tina eta ilmu kadang-kadang patojaiyah jeung hate naha nafsu keneh. Matak ilmu teh bakal cicing di mana atuh qalbun salimun di jelema nu hate bersih. Harta cicing di jelema nu alus hate beuki loba hartana bakal beuki bager yatim katulung miskin kabela. Bahkan nu ngomean masjid ge bakal kasumbang. Nah harta cicing di jelema nu alus hate ngan lamun harta cicing di jelema nu kotor hate beuki loba harta beuki sombong. Boga kongkorong 5 gram ge make na teh kuat jiga 5 kilo dongko sidik tetangga teh disuweng sidik tetangga teh digeulang make jeung ngagibri-gibri geulang hareupeun tetangga ieu teh 40 gram ti salaki kumaha ceuk tetangga kumaha bebengok sia. Harta dipake alat kasombongan geus cirian lamun aya jelema nu kitu hate keur naon eta keur kotor. Pon kitu deui ilmu lamun ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmu beuki tawado. Ari tawado teh boga dua pengertian cek para ulama. Kahiji nganggap batur leuwih alus batan urang, nganggap batur leuwih hebat batan urang, nganggap batur leuwih sagalana batan urang sehingga jelema nu boga ilmu bakal mampu ngajianan batur lain diri nu hayang diajian batur. Well. Kadua nu ngaran tawado boro-boro kolot budak leutik dihargaan.
Ibu teh kudu guru tinu ngaran budak leutik. Budak tara maca Quran tara ngaji hadis tara, ka masjid tara, salat tara, pangaosan kieu ge tara, tapi budak pasea jeung budak tatangga sajam 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu. Apal Quran, apal, nyaho hadis, nyaho, osok salat, leket ka masjid, mineng pengajian kieu keur hadir, tapi punten palebah pasea mah boro-boro jeung dulur jeung batur, ibu keheul ka salaki saminggu teu diolok ku duit mah teh cager. Jadi Quran teh geuning sama karek samet bibirna can katempo dina alam pagaweanana. Ari budak teu apal Quran, teu apal hadis, tapi naha budak pasea 5 menit pakaleng-kaleng yuladu alal fitrah. Aya nu mahal di eta budak kasucian eusi jiwa. Tuh balikna mah kana kasucian jiwa we. Matak nu ngaran hirup mah kudu eling kana purwadaksi. Eling karena cita-cita mimiti manusia ku Allah dijadikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dijadikan teh keur ibadah, maka jalma nu ibadah teh keur eling kana dirina. Lamun jalma teu ibadah keur teu eling kana dirina, mata urang wajib ngelingan ka sasamana. Kartos. Pan jalma mah sok poho kana purwadaksi. Keur miskin daek usaha hayang beunghar, ari geus beunghar naha poho kanu sangsara. Da keur miskin mah udud bareng, dahar bareng, sare bareng, geus beunghar nepi ka ditanya kiwat jiga nu teu wawuh, kunaon ai bebengok maneh? Loba rakyat nyaralon jadi pejabat, dah hayang jadi pejabat teh pan kudu ngolo ka rakyat. Loba teh rakyat ngolo jadi pejabat, tapi naha geus jadi pejabat sok mau pohokeun ka rakyat. Berarti eta teh poho kana purwadaksi. Ayeuna ibu cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, lamun Allah mikeun ilmu ka ibu cing kira-kira ieu awak sanggup moal. Da loba jalma nu poho kana purwadaksi caritana bodoh hayang boga ilmu, tapi geus boga ilmu naha sakapeung sombong ku ilmuna. Ilmu mana nu nitah manusia jadi sombong dina hirupna. Well. Da ari ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Minadzulumati ila nur, ngaluarkeun jelema tina poe kana caang. Urang teh boga ilmu ngan hirup can jadi cacaang tina ilmu teh poe keneh. Pan ibu ge apal bab tahajud, tapi da ditoong tina kicep kieu mah kicep baru ki hees. Ibu apal bab infak jeung bab sedekah, tapi kadang-kadang fakir miskin mah diarantep. Heeh ya teh. Ibu ge nyaho ka salaki teh, aduh pantona surga di dunya teh salian ti indung jeung bapa teh geuning salaki bapa tanpa ridho indung bapa tanpa ridho salaki surga teh nutup keneh. Tah ibu teh apal pantos surga nu kadua adalah salaki, tapi naha nalika dibere duit leutik jamotrotna beak teu karep. Kabeh ge nyaho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraq. Eta teh dalil nyarek pasea. Tapi naha sakabeung mah nu boga dalil ge parasea. Berarti urang teh ilmu boga ngan cara megawe poek, matak can jadi disebut ilmu cahaya. Matak rumusna ilmu teh boro-boro ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Bener? Matak ieu teh hampunten Pak MUI ieu teh nu hadir teh paralsu kabeh. Sagelis-gelisna ibu make make up, make blush on, dangdan ongkoh, aya kuring kabita sacongo buuk demi Allah teu kabita. Nah, kuring sadar ieu mah palsu. Dan nu aslina ibu mah lain nu ieu, nu mana nu di imah wayah kieu. Daster merengkel, kameja ngalek-lek soek, isad ka isa dikegepan buak kieu bau kelek. Tah aslina ibu teh eta lain ieu mah wajar dek ngaji dangdan, dek ngaji mani, dek ngaji di wedak, dek ngaji di lipstik. Coba di imah nyingeurepan salaki heuki teh we salah kadarna. Nyebutna gadaek heung teu kajeun geus kagok boga budak tilu gitu. Matak sagelis-gelisna ibu kuring kabita demi Allah henteu. Tak ayeuna balikeun ka kuring nana gerhana, ieu teh nana gerhana. Asli palsu, palsu. Palebah mana palsuna? Ieu nyarita. Nya ka pakirnya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah. Ibu teh karek lalajo ceramah kuring da can lalajo bageurna kuring. Tuh asa didukung acan. Karek lalajo ceramah kuring nya ka pakirnya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah. Karek lalajo ceramah can lalajo bageurna. Matak lamun ibu hayang apal aslina tinggal ka dieu Pak MUI pok ngomong sae ceramah teh. Urang kudunya ka pakir miskin salira mah lain bereun cing teh lain.
mobil boga boga, sawah boga boga, imah boga boga, heuh salira mah berarti lain bereun tak ieu mah kieu we amplop teh moal dibikeun cing teh naha mah jeung moal dibikeun pan ceuk salira kudunya ka fakir miskin urang bikeun ka fakir miskin kumaha ceuk kuring lain tata dina telepon atuh hanas datang tuh jadi geuning urang teh palsu Pak nu beunghar asli palsu beh palsu deuk ngeunah beunghar kumaha lamun hirup ngabanding-banding keneh jeung nu batur da jelema beunghar mah geus teu hayang nempo nu batur geus teu hayang lalajo nu batur nikmati anu uyang nu urang tah kakara eta beunghar ari ieu mah gedong hiji kabita ku imah dua atuh sertifikatna kabangkeun mobil hiji kabita ku nu dua BPKB na kabangkeun hareupeun batur pan gaya melaan gaya imah dua mobil dua toong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran keur melaan kapalsuan aduh matak haketa ayeuna para pejabat di luhur asli palsu keur palsu kajen tumpak dina Fortuner asa tumpak guludug kana teh ibu nah red belah ditu di demo red belah dia di demo ge rajuk tanya bisa teu percaya senang keneh ieu sanajan teu boga duit tuh barakatak seuri sanajan teu boga duit mikiran naon ari ibu itu mah nu di luhur can demo besar-besaran keung ongkos sieun ongkos can lalajona TV diraja hartana diaman-amankeun keung coba ieu ngamankeun naon teu boga matak tong panas ku batur sabab rasiko beuki gede duit rasikona ge beuki gede nya tong kan sangsara panu beunghar mah barang dahar ge loba nanya dahar restoran mana budget sabaraha tuangna bade jeung naon can dahar geus mikir coba nu sangsara tala loba mikir aya cengek jalujuran gares purulukan uyah hakan kadang-kadang pan angan kacang ieu ge leueur ge dileg-leg we nah da teu rapa jag-jag we deui kadang-kadang nu beunghar mah ngadenge pidato kades teh atoh teh ngarona kumaha ceuk nu beunghar sae Pak Kades insyaallah abdi ngadukung deui dan nu miskin mah hayang balik ngadenge pidato kitu teu hararayang teh cenah kudu ngarona cing teh mah teu hayang gablek naon aing kitu jadi ternyata urang tong nuding batur nikmati perkara nu aya kusabab urang teh adalah palsu matak jalma nu palsu jalma nu moal pernah cicing dina alam katenangan moal cicing dina alam tenang moal atau saha aslina lamun ibu hayang aslina manusia disebut hamba Allah lamun ngomong hamba Allah berarti urang ngahambakeun diri ka Gusti Allah tapi naha ari urang ngomong hamba Allah ari ngagugukan hawa nafsu berarti urang teh lain hamba Allah hamba nafsu da hamba Allah mah pengabdian diri urang sepenuhna ngan sakadar ka Gusti tuh ibarat ibu we saha ibu caroge teh nyata ieu pun lanceuk teh Mang Didin ibu teh ngahambakeun diri ka Mang Didin tuluy isuk-isuk leos ka Mang Dodon tak ibu teh ngaranna salingkuh teh paingan atuh gelut Didin jeung Dodon lahir Deden dipisah ku Mang Dudun hari teh atuh ingat menghambakan diri teh ukur ka Allah tapi nah urang ngaku hamba Allah tapi ngahamba kana dunya ngahamba kana jabatan ngahamba kana duit ngahamba kana nafsu mana nu disebut hamba Allah da disebut hamba Allah mah innallaha ma'ana mun hirupna geus jeung Allah takakara disebut hamba Allah ieu pangaosan da cantang tu jeung Allah jalma salat cantang tu jeung Allah ngaji Quran cantang tu jeung Allah nanagerhana ceramah cantang tu jeung Allah ulem deui kuring tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh awakna mah pangajian hatena mah suudon kieu Pak mangganing penceramah tadi aya nu langkung ti kuring kuat teu neurak-neurak ieu geuning eta eusi hate kuat suudon panona pangaosan ceulina pangaosan awakna pangaosan nalika kuring nanya ulem deui taun hareup nanagerhana tong dibayar datang moal eueuh nu balik jawaban moal berarti suudon kieu wah beuki lila ceramah beuki doraka mending balik ka ditu lamun kuring nanagerhana ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang catat berarti kuring lain hamba Allah hamba duit wah bapak-bapak panitia mah teh ngadenge ceramah kita atau wah cenah geunah euy kayak mah cenah urang ulem deui moal dibayar cenah ulah kitu-kitu teuing atuh
lah lamun moal dibayar kudu sakalian son entong snack entong urang entong ai kitu mah son dibayar urang henteu sing adil hirup teh mana inaloha ma'ana teh jalma salat nah jeung Allah cantang tuh Bandungan we bubar salat lamun keur salat pasti jeung Allah bacaanana numutkeun Allah waktuna numutkeun Allah sifatna numutkeun Allah berjamaah lagi cek Allah keur salat mah ngan bubar salat tempo kadang-kadang melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna geuning eta salat jeung ujub geunah aya loba ai ceramah kieu loba nu ungeuk teh Bu tuh bapak-bapak jadi lamun salat jeung Allah maka bakal ngahasilkeun hiji syariat, dua torekat, tilu hakikat, opat makrifat. Syariat sing alus salatna, torekat sing alus hatena, hakikat sing alus rasana, makrifat sing alus akhlakna. Tah kakara salat. Ari urang? Pan urang mah alus bacaan salat kabeh ge. Wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo. Komo maca Fatihah mah pan di alus-alus. Nya eta mah karek alus bacaan, Pak. Lamun alus bacaan dibawa kana kalakuan alus bacaan salat kudu alus oge ucapan saenggeus salat tapi naha loba jalma alus bacaan salat tatangga nyeri hate ku bibirna dulur teu akur ku lamayna berarti karek samet alus bacaan can alus hate nu sanyana well alah keprok bari maranehanana nu kitu teh alus bacaan salat kudu alus ucapan saenggeus salat alus salatna dialajar ilmu fikih ka mana ka paajengan nu aya di dieu ka pa ustad nu aya di dieu naon kitu syarat jeung rukuna salat teh taroskeun sing bener dina fikihna tabawa ka dinya alam torekat sing alus hatena sahingga lamun jalma nu alus hate muncul tina lapad sod lam jeung ta sod teh sidqul qauli alus ucapan lam teh layyinul qalbi leuleus hate ta teh tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaan matak jelema salat teu mungkin ngahina batur teu mungkin ngaledek batur teu mungkin nuding batur teu mungkin mitnah batur teu mungkin ngagogoreng batur naha sidqul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi salatna dipake nyegah perbuatan gorengna. Aduh, lain well mikir. Nu katilu tina salat teh muncul hakikat. Naon hakikatna salat? Alus rasana. Rasa batur, rasa urang, nyeri batur, nyeri urang, bingung batur, bingung. Nya matak jelema salat mah beres salat wae ricut. Ceulina teh peka, aya nu gering langsung hayang nempo. Rasa batu rasa urang kumaha lamun urang nu geuringna eueuh nu nempok tuh ngabring ti masjid hayang ngalongok sabaraha poe maneh gering 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 udunan kabeh ieu ku kami digantian tak ieu keur ka dokterna tah ieu 500.000 keur beasna pan hatena jadi geunaheun mikiran panyakit euker tapi duit boga babari cager ibu tah kitu jelema nu boga rasa mah pan ieu mah nempo nu geuring lain kitu di tempat teh mun DKM gering cek ibu teh M bejana udur nya sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos saep sabaraha 300 kumaha cek ibu sing kuat sing sabar keun bae eta teh cirina di aku umat nabi yuk assalamualaikum dah keheuleuna tuh kumaha cek DKM babengok ibu-ibu kahayang teh da karasaeun ku dirina bubar ibu ngalong nu gering jatuh ti tajong pugu atuh ibu ge gering DKM cager pan dendam bejana balik titeun urang gering nya cek ibu sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos saep sabaraha 300 nada akur pidatona sing kuat sing sabar ho cirina umat nabi nada bubar teh duanana calalager da isukna teh nu hiji ka masjid nu hiji eureun matak innallaha ma'ana hirup jelema nu bareng jeung Allah bakal dibawa jeung akhlak paripolahna ka hartos. Tuh. Di mana atuh akhlak? Nah hate Pak. Lainna baju, akhlak mana hate. Tak ayeuna ibu diraksukan kieu, sok bawa kana akhlak. Tiung geus alus, gamis geus alus, nutupan orat alus, syariat eta. Ngan kudu dibawa jeung akhlakna lamun ibu geus bisa ditiung kieu wayahna ibu kudu bisa jeung munianana bunian panona bunian ceulina bunian bibirna matak naha loba jalma anu ditiung badag tapi kana gosip beuki tiung gede popolotot ka salaki
tiung nama ngaguyupuk jilbaber tapi terkaur batur nyen kagorengan bibi renyem hayang ngomong-ngomong batur nu kitu karek jilbab kaena can jilbab secara batiniahna. Waduh, bapak-bapak karepna ieu bapak-bapak ngupingkeun ceramah kuring bari ibu kigituan kita lepuk-lepuk sih. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Makrifat teh akhlak jeung paripolahna sanggeus salat. Pan salat teh awalu fidin ma'rifatullah, awalna dina agama teh mengenal Gusti Allah. Tah jalma nu kenal ka Allah teh ngagugu ka Gusti Allah. Mana? Heuna salat. Eureun we salat. Tah kamaksiatan paling badag adalah ninggalkeun salat. Sehingga lamun urang geus teu salat geus mutuskeun hubungan urang jeung Allah, Pak. Sedengkeun manusia butuh ku Allah. Nya ibu teh butuh, ibarat ibu we geus ragrag talak ku salaki tapi butuh keneh ka salaki, deuk kumaha tah? Era Pak. Geus pegat. Matak ulah pegat hubungan urang jeung Allah. Di mana letakna? Dina salat. Matak bubar salat uduni astajib lakum. Pek anjeun ngadoa ka kami, ku kami baris diijabah. Bercerita tentang hal ibu, bercerita tentang perkara ka Gusti Allah wungkul. Tong nyaritakeun ka tatangga sakecap ge jadi dongeng. Matak orang makrifat tara pernah loba badami jeung batur, tapi badami jeung Allah. Nah, bapak loba ruang riung pek ngomongkeun batur, ti ieu nepi ka ditu pan jadi goreng. Matak jalma nu makrifat leuwih hade jempe dirina daripada ngaluarkeun saucap perkataan nu matak nganyerikeun hate baturna. Well, wah abot ibu. Sok we ibu geus sok bisa percaya. Loh tetangga datang ke ibu beletuk pan si itu ibu mah geus jempe karena kesalahan batur teh ngan bisa bongok si eta nyamperkeun. Lain nya euy. Cek ibu teh naon? Tah mimiti teh. Eta jelema nu beunghar di urang aneh da usaha henteu ka sawah tara mawa lauk henteu tapi ku beunghar kunaon nya? Pan panasaran, heueuh nya kunaon nya? Teu sadar Pak. Hiliwir angin nepi ka ditu. Da eta pan ibu teh geus diajar jempe pas itu kok ngomong bawanya nyegik. Ta eta nepi bahasa nyegik nepi ka ditu pan jadi goreng jeung tatangga. Matak alam nu disebut makrifat geus teu hayang ngawangkong jeung manusia, geus teu hayang ngawangkong jeung jelema, hayang ngawangkongna ge jeung alam. Sok ibu ngobrol jeung alam sok aya pi omongeun teu. Ngawangkong jeung lauk paraban nalika lapar isukna datang urang nyamperkeun eta lauk matak urang ngobrol jeung lauk matak ene datang ka dieu rek menta we lauk dah hayang ngobrol geus bisi jero teuing tuh matak jalma innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah sifatna hiji tumarima tong mikiran gedong tong mikiran sawah tong mikiran mobil eueuh jelema maot teu boga mobil eueuh jelema maot teu boga sawah eueuh jelema maot teu boga imah. Tapi saminggu jelema teu dahar tang tu maotna mata konsep bersyukur tu marima wayahna ibu nu leutik heula pek bersyukur kakara nu datang nu gede datang ai urang mah ngarep-ngarep nu gede nu leutik poho. Bener. Mikirna teh itu gedong sawah mobil eta dahar bisa asup kana beuteung ge geus alhamdulillah. Awak ibu ieu teh kudu bersyukur nyata abdi mah montok betekok bae. Dipoto teh ulah nya ngeyeng kieu. Cing teh nah ibu dipotonya ngeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu teh. Ai dina foto ka tempo langsing ai diajak panggih jiga deureum nu ditungguan ku hancip. Tarimakeun mun ibu genut cirina salaki nyenangkeun. Ieu mah teu narima leos ka kantor desa senam 2 tahun. Bari perkatangtang perketeng-teng saragamna salaki ngadon teh bese. Nah eta baju ibu beteung ibu dideuleu ku lalaki sejen kan lalaki mah nyarek ka ibu dihoak ai teh nyarek jadi dosa akhirna bengek 2 tahun senam aduh pek teh geus senam 2 tahun teh pek teh ari geus senam 2 tahun teh lain langsing deui kalah ka beuki gede nah jadi nyamperkeun ka urang teh wios kan wae kan wae ya mah henteu sakacau demo ieu mah teh aman kalemkeun wae teu naon ibu tuh awak gede tarimakeun ieu mah senam 2 tahun lain kalah ka langsing kalah ka beuki meber da eta geus senam teh geuning goyobor comro misro liliwetan ongkoh toong salaki ngabegungan pemikiran hutang urut baso geus konsep hirup mah tarimakeun
awak ibu teh ku Allah diciptakeun geus sampurna matak jelema nu ngarobah kana dirina kupur ngaranna. Bulu panon geus alus ponok genah, ponoknya mah genah kucap kicep teh hampang tuh. Ibu-ibu tara narima meuli 300.000 panjangan eluk-eluk kaluhur atuh nempa urang tuh kajigeun cacingeun kicep da berat jeung jiga rapet ongkoh balik ti dieu aya nu mau motor makaning angin badag ge ngagalebuk panilep bulu panon duanana tikus ruk kana solokan kakara sadar ya Allah lain Allah dudut bulu panon ulah kasih geungnya da kudu nepi atuh ulah kasih geung kudu nepi tapi aya teh jelema riweuh mikiran halis tiba heula ti keur orok nepi ka detik ayeuna da halis mah teu ramueuk anggeus gede kieu tapi naha manusia kadang-kadang narima kana halis anu alus krok ganti ku patlot pan balik ti dieu teh gur keur jeung salaki da leungit sapotong atuh konsep narima mah tong wakanu gede-gede awak urang we geus matak nu ngaran hirup innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah sifatna niron kana kupingeun sifatna niron sifat Allah kahayangna bakal kahayang Allah kaputusanana ge bakal kaputusan Gusti kahayang Allah dan nyalametkeun atuh kahayang Allah sok bapak hajat ibu hajat ai kahayang Allah sabiriji 5 panganten lalaki aya istri aya wali aya saksi aya ijab kabul anggeus Pak geuning aya dangdut kahayang Allah mah nya malaikat teu joget dangdut mah lain kahayang Allah kahayang bapak geuning aya bajidor kahayang ibu geuning peuting-peuting wayang golek kahayang ibu menepi ka beak ratusan juta paingan bubar hajat jebleh di juru masjid pas ditanya mang nah kamari joget dina bajidor ayeuna ceurik kieu takdir Allah jadi gede hutang har nasaha nu nitahna beuh dangdut ieu mah kahayang diri lain kahayang Allah matak jalma nu bareng jeung Allah hampura geus teu hayang mewah hirup di dunyana ge Pak geus teu hayang bahkan jalma nu bareng jeung Allah hirupna era parada boga gedong anu gede era lamun eueuh nu nganjang matak bakal bageur ka tetangga boga duit loba era lamun yatim teu katulungan bakal bageur ka yatim tah di urang teh pejabat teh teu garuda ka era aya jabatan luhur aya rakyat salangsara sing baruga ka era atuh euy urang mah daripada demo mending ngomong di dieu ya Bu sing baroga ka era atuh kalah we demi rakyat untuk rakyat geuning rakyat sangsara si lain nu beungharna mah nepi ka aya jam 11 M rada gelo sugan mah masjid ieu ge can tantu 11 M Pak alah si itu mah jamna geus tong jero teuing tuh era ibu boga ilmu era nama ge jeung era lamun boga ilmu tapi teu dipigawe ternyata ilmu teh nitah ka batur dipigawe ku sorangan ge acan matak era loba ngocobrot kieu da sieun teu katempo gawena nya ieu teh nana gerhana sadar dalil sedekah mah abdi apal innamal shadaqata lil fuqara sok sarodaqah ka fakir ka miskin yen sedekah teh mah ge rezeki nu geus aya ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah ceramahna jalilna hebat pan poe ieu ge lain sedekah naon cing ngadudut sedekah saha nu bakal sedekahna nu ngulem engke teh urang wangsul teh dus ongko amplop ongko heudeuk ditampa heudah butuh jadi dalil eleh kupang abutuh kahartos innallaha ma'ana teh beura sifat kudu niron sifat Allah lamun urang teu niron sifat Allah deuk niron sifat saha sedangkan alam sakabeh menang Allah kabeh manusia dijieun Allah kabeh makhluk nada damelan Allah ari urang dek niron sifat saha lamun lain sifat Allah berarti nu kadua sifat iblis matak sifat iblis mah geulehan rujitan cuaan ngewaan rungsing teu ecreug teu balik kupur tah eta sifat iblis sifat Allah mah Rahman Rahim welas asih nyahan asihan dedeuhan nya nulung nu butuh nalang nu susah tah eta sifat Allah matak lamun aya na awak urang geuleuh ka batur rujit ka batur cuah ka batur tong nuding waka ka iblis balik kana awak ternyata sabeuleung genjerna iblis teh diri sorangan weh alah kahayang ge kudu kahayang Gusti ayeuna keputusan terbaik adalah keputusan Allah bisi di dieu aya neng nu anyar putus jeung kabogoh tong jebleh neng entok Allah mah uninga saha nu terbaik eueur neng
Bisa jadi pan putus neng poe kamari pan poe ege datang nana gerhana acicing nini tong milu keprok datang hayang kan ini nini milu keprok cenah alhamdulillah cenah caroge tos uih oream urang kudu kawinjeng nini mah lain terbaik musibah keur urang diajak sare ngadon batuk haben unggal peuting kudu ngabalseman awak pan judul lagi neng mah nya aya neng geus kolot tuh ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar pan kahayang ibu kasep beunghar bener bobogohan ibu teh hayang kasep beunghar sakitu ai jadi jeung nu petot tarimakeun keputusan Allah terbaik ibu can sanggup lamun ku Allah dibere nu kasep bari beunghar hiji galak timuru WA dipariksa telat balik dicarekan awet rajiat kasep beunghar sieun dipaok batur coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajeun ku adem-ademna aya jadi aya keputusan Allah melibatkan kana dirina dabongan urang geus kosong jiwana matak jelema anu kosong disebut taholi jelema nu geus dicicikeun ku sifat Allah disebut tahali jelema nu geus ngawujudkeun sifat pangeran dina dirina disebut tazali taholi tahali tazali taholi kosong tajali dicicikeun tajali ngawujudkeun mun Allah boga sifat Rahman jeung Rahim asupkeun kana hate temongkeun dina sikap nyaahan asihan dedeuhan itulah hamba Allah ngahambakeun diri mung ka Allah aduh geunah ceramah teh ikut Allah hoki sadeo atuh da tuh nya hayang nu kasep bari beunghar jadi jeung nu petot tarima coba jeung nu kasep bari beunghar init ka mall deuk meuli tiung denai HP Oppo kurumuy budak parawan lipstik naragrag dicokot ku salaki ibu neng punten ieu lipstik tinggalkeun dan juga jang ngilek cek si neng teh nuhun bapak kumaha cek bapak sami-sami neng ibu ditawaran jajan ku salaki mah bade baso mercon sani mah bade balanya tiung sani mah bade sepatu sami ari ibu dah mah pida kadar tina lipstik nyebut sami-sami kuat jadi ngamuk gitu kasep beunghar sieun dipaok batur coba jeung nu petot boro-boro lipstikna deuk diudak nepi ka iman ge jug geus teu butuh jug kawin jeung itu jug inilah cara Allah nyenangkeun hati urang cara Allah nenangkeun hati urang ngan lain berdasar kahayang urang tapi berdasar Gusti Allah matak manusia tinggal narima selesai beres hirup kunaon jadi randa ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga amuradul tong nuding Allah sanu kudu dituding ieu tah nu goreng adat da cacak-cacak pamajikan alus kasalaki mah hade budi alus basa ngagugu lamun dititah moal dipiceun bapak da ieu mah lamun pasea lak-lak dasar bebeakan ngaran sato kalau luar eta kasalaki si bagong gitu sanu ngeunah lalaki disebut bagong untung salaki tara gede amek naon mamah nyebut bagong berarti sapeuting teh akang hees teh jeung bikangna kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong atuh abdi anak beku jak ragrag talak budak korban rumah tangga jadi hancur nah nuding Allah coba lamun hirup rumah tangga jeung Allah dalain kitu taroskeun ka paajengan ala bidzikrillahi tatmainul qulub cirina jelema nu barang jeung Allah mah aya ka amak ge dikir aya ka amak dikir ibu amak ka salaki dikir tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kene cekek saeutik yasin pan salaki teh nyampeurkeun bari maca ayat kursi udah disangkana jurig walungan asup gebro duit 2 juta tinggal tangkep ku ibu sadaqallahul adzim itulah manusia nu pasea moal Pak tawayahna bubar ti dieu mun aya ka amak punten tong ngaran sato gentos ku eta subhanallah alhamdulillah teu kabayang itu ngaji ieu ngaji beres hirup pasea teu tulus kalau bebar katakan eta keur ibu enak keur bapak cicing bisi ibu hayang apal salaki ibu nah jeung Allah lain urang tanya bapak rek endit-enditan gawe
Bapak teh gawe kemana we lah, ke pasar, ke pasir atau ke laut atau kemana lah gawe. Ternyata Pak pamajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh amak teh Pak alus kakuping ku ibu jawabannya amak cenah sangu eueuh cai eueuh pamajikan ngadon sare amaknya. Oke kuring nanya nah aku amak bapak nah pamajikan jug hudang nah aku amak bapak nah sangu jug asak ku amak bapak nah cai jug nyampak tah nanaonan tugas kolot gara de amak rasiko amak justru bapak ge apal lak-lak dasar bebeakan nyarekan pamajikan kasih geng 7 poe jamotrot pan jadi bapak oge nu kasiksa kadang-kadang panto diteungeul pan rujat bapak oge nu kudu ngomean dararamang Imam Syafi'i sok buka dina kitab Imam Syafi'i ternyata jembatan pertama iblis datang saha eta jelema nu gede amak lah cicing ibu urang pepatahan ku amak bapak teh panto rujat pamajikan dicarekan datang ke tempat gawe ditanya ku babaturan kunaon maneh meur usun pamajikan rada gelo euy ku teh nyangu-nyangu acan ningang babaturan rada gelo disarua ganti pamajikan gitu ternyata aya jalan keur salingkuh tuh coba lamun lalaki jeung Allah lain kitu bawa pamajikan aya nu karasa buah haree cabak tarangna sun kening geus teh di sun kening mah bapak pada angkat damel leos ka dapur sangu eueuh cai eueuh lain amak mikir Indomaret muka pan aya aqua meuli warung tetangga aya muka meser we nog asin 10 urang 10 leg di jalan geus teu kudu ngamuk ka pamajikan datang ka tempat gawe beuteung seubeuh awak beuteuh dekul gawe eueuh nu ngomen balik ti pagawean pamajikan asa dosa bapak hapunten mak tadi teh hareeng teu masak teu nyangu teu cai-cai acan hapunten abdi jawab ku bapak da bapak jeung Allah Pak lain mamah kudu minta hampura tapi bapak nu kudu minta hampura eueuh judul tiba heulana lalaki kudu barang dahar di luar kudu nage bareng jeung makhlukna kudu bareng jeung pamajikanana ngan hampura ku sabab mamah bisi hareeng bapak rumasa tadi teu jajan we di luar duanana kuat aralus kitu aya eueuh lalaki nu kitu teu diarangap kabeh kita jadi aya eueuh lalaki nu kitu maka jeung eueuh nyang can saurang deui tah ieu dah aduh rahasia bapak kabongkar ku ceramah kieu tah da ieu kesaksian aya eueuh ieu saurang eta urang merek pangaosan terang ngamuk sugan eueuh cai terang ngamek eueuh sangu terang ngamek nah da eueuh pamajikanna ge deuk ngamek ka saha matak cek Imam Syafi'i amarah teh gerbang pertama iblis asup amarah teh gerbang pertama iblis asup matak jalma nu gede amak tempo ku ibu panon molotot pan geus lain jelema beungeut beureum tuh geus digasi cepot biwir kekerot leres tapi bandungan jalma nu jeung Allah tara gede amak rileks cuek acuh tenang jongjon ketenangan membawa kecerdasan otak matak jelema nu cerdas itulah jelema tenang itulah jelema nu hirupna jeung Allah lamun gargas gadebung tah geus lain jeung Allah al azzalatu minasyaiton leres kalem we lila keneh ceramah teh kalem bisi geus bosan uih jug teu nanaon Nabi Musa teu masalah ternyata hirup teh ukur disebut Pak Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut aja itu tuh ayo gini bersama UST ustad barunya mun bisa mah coret ulah aya geus we nana gerhana entong nyebut ustad nah kuring mah nyaho gawe ari disebut ustad teh naon gawena warasatul anbiya pewaris para nabi aya nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di Purwakarta aya nu bareuh eta mah lain tahajud asam urat rupina Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana cek batur ustad atuh kudu nurutan Nabi penta jamna dibikeun moal 2 kali suudona apa geus teu balik jamaah teh geus teu aleuh cereg ieu lamun jam kuring teu dibikeun ibu teh karek lalajo kuring ibu teu lalajo diri sorangan cobaan lalajoan awak ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal tah didinya manusia mah lalajo nu batur dirina tara sadar
Aduh, wuhui. Gala. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk. Pan jara di pejabat teh leungeun-leungeun rakyat. Pan ibu teh nyaroblosnya, nepi ka jadi, bener? Berarti jadi pejabat teh eta teh ku rakyat. Mata geus jara di teh tong mepohokeun rakyat atuh oi. Moal jadi cucungik pejabat tanpa aya rakyat. Mata hargaan atuh rakyat. Ulah loba janji eueuh bukti, loba waos nyoros tanpa buktos, manehna mah batuk saeutik ka Singapura, bari ulin, rakyat memakai BPJS ke rumah sakit loba ditolak. Heul atuh da. Nah kudu nungguan di ondok-ondok pagar oi. Kudu aduh. Soalnya tahun 2002 baheula urang ngejar jadi mahasiswa tak purah kikituan abdi teh Pak. Purah orasi letak ayeuna aya demo jadi urang nu keueung aing mah. Ayeuna mah geus tobat. Baheula mah abdi nu kikituan teh. Polisi teh dicekek baheula mah. Ayeuna mah teu demi Allah bager ya. Tapi dah heueuh moal aya pejabat tanpa aya rakyat. Aya pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk. Mata kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh geuning kenyataan mah dari rakyat untuk bebengok sia. Nah memang rakyat ngawakilkeun titah joget, nama kejeng joget da rakyat geus becuseun atuh. Teu kudu ngawakilkeun hees, rakyat geus osok harees. Nah ieu dina rapat harees, hayang dieuneup-eunup pagernya. Aduh, satuju kana omongan kuring. Ai satuju mah ngarah ditewak sararea maksudna. Oh siap. Aduh, kade jaga urang bisa ditewak ream. Justru nu di Arab ku rakyat teh pamimpin teh budak angon. Pan budak angon mah budak leutik, sarung, buuk gondrong, budak angon mawa suling, numpak geuning dina muning badag. Atuh muning teh ditungtun geuning ku budak angon. Budak angon mah rawun, Pak. Buukna gondrong, suling dibawa, sarung dikolendangkeun. Ieu teh gambaran filosofi hirup. Muning jeung budak angon. Kunaon muning nuturkeun budak angon lantaran muning ngarti kana kahayang muning. Budak angon ngarti kana kahayang muning. Muning lapar di paraban, muning panas diieuhkeun, hayang mani di manian. Akhirna muning takluk ku budak angon. Rakyat ge eudek ngagugu pamarentah, ngan pamarentahna kudu ngarti kana kahayang rakyat. Kurang kumaha rakyat mager titah mayar pajak tara protes, mayar geuning dikokon ku gayus tambunan. Kurang kumaha rakyat bager titah pindah ke Pertamak paralinah ke Pertamak geuning dioplos ku nu gelo sok. Kurang kumaha rakyat teu bageurna, nu teu bager mah maraneh hoi. Aduh, teu kuat yang tah kieu demo mah tutong ka jalan kieu we. Tewak. Saha kitu ngomong tewak. Mau jeung tewak. Saha kudu tewak? Nah ada urang mau ngomong nage si eta. Teu ngomong inisial, teu ngomongkeun si A si B. Ngomong nage si eta, ari si eta mah bebas saha we. Jadi lamun aya pejabat tu kasihgeung, heuh ka aing, heuh berarti bebengok sia nu kitu. Undang-undang ITE nu mana nu teu raka kuring ngomong nage si eta. Si eta mah bebas, Pak. Duh, karek heuh bener. Ya atuh da urang teh menang mikir itu ngomong teh sieun urang ge sarua. Matak disumputkeun we bahasana si eta. Ari si eta mah teuing saha. Geuleuh atuh da. Tong sok nungguan amak rakyat atuh oi. Jadi pengajian urang kaganggu oi. Munten moal datang. Da sieun. Pan penting teh dina grup Jabar, ngiringan grup Jabar. Oh tiap wilayah hati-hati cenah waspada gitu. Anjir cinta aing mah biheung jadi ka Purwakarta. Naha depan Kapolres bakal aya demo, depan gedung DPRD bakal aya demo, Purwakarta ge bakal demo. NgaWA wong eta Pak. Cinta wayahna batalkeun daripada ngandung rasiko. Paipek teh pas ka subuh nahkeun teu cios sok Bapak Kapolsek teh. Yes. Cinta kabarkeun deui teu jadi. Bisa we datang alhamdulillah. Ngan teuing isuk teh teuing jadi teuing moal. Nah ada urang ge teu keur demo.
ngan teu kadengeun ku itu jeung da itu nage moal laju YouTube deh bahaya. Iya musuh negara ayeuna teh Bu lain Jepang lain Belanda. Musuh negara koe ayeuna bisa ibu yang apa? Ai ngaran pejabat, ai kalakuan bangsat. Ai teu didasi make jas, ai kalakuan ngagarong. Rambut gondrong bukan pembohong, alus hatena jujur. Daripada jas make dasi sepatu nepi ka mahal, aya duit rakyat dicapluk. Ta eta musuh negara teh kira-kira Prabowo teh sanggup nganggeuskeun bikeun nu kitu ka rakyat. Deuk dikumahakeun ibu tah. Tuh disiksik sok ngomong. Deuk dikumaha Bu? Deuk di karungan. Yo. Nu ieu mah deuk disiksik. Nah disiksik. Buat dianggap daging domba sih. Naonna disiksik naonna. Nya cek kuring ka rakyat mah ditanya gitu. Deuk dikumahakeun jelema anu bangsat duit negara. Bikeun ka rakyat kira-kira Prabowo teh sanggup. Geregeteun Pak deuk disiksik, di karungan. Ye. Deuk dipalidkeun sok ngomong ngarah kabeh kompak sok. Deuk diduruk wah leuwih kejam Pak. Kumaha lamun salaki ibu salingkuh deuk dikumaha sok. Sarua pada disiksik. Beuki sieun urang. Nya hukuman rakyat mah cekuring cacak-cacak acan panggih bahasana geus kieu. Siksik, duruk, karungan, palidkeun, parabkeun ka hiu. Garelona terlalu geram rakyat lalajona nalika nu maling doma gemek beungeutna diduruk awakna beak huntuna anak pamajikan jadi sangsara padahal maneh nama rakyat maling soteh lain karena kahayangna tapi bohongan negara teu hadir mere gawena laras Pak Bapak aya sapoe menang 50.000 ningan ka jalma anu sapoe eueuh gaul mah eueuh pagawean kaitu nyuduk adi nyuduk pamajikan ceurik anak ceurik lol Idul Fitri teu kabedag baju kalap pamikiran akhirna kanu kitu ieu mah mending cek abdi Bapak gemep beheungna beak leungeunna ku rakyat itu duruk ongkoh aya wajah tapi bebengok si itu gedong boga sawah boga jabatan luhur gaji gede masih keneh ngoko duit rakyat sarakah teh biak ti karep monyet sia. Aduh, bapak-bapak ka urang ge wanian bae mengpengker usum orang mah hareupeun pada dige kieu we ngomong teh sabodo. Nah ulah sieun nepikeun kebenaran nya teu sadar ku omongan akhirna kitu teh pagerna dilek-lek geuning teh segala digubuk deh nu demo teh segala dibawa deh ucing dibawa kursi dibawa aing mah ieu teh demo atawa naon sih teh mun bisa mah ulah kitu atuh tepikeun we aspirasi rakyat nu sabenerna nya ulah nepi ka demo teh ngaruksak fasilitas negara da engke teh nu ngomean deui teh duit urang keneh Bapak teh tapi da abdi ge keur kitu mah heula teu mikir kadinya ayeuna geus tobat so teh baheula mah sameme tukang ngeundek-ngeundek pager abdi karunya ka Bapak polisi aduh Bapak polisi teh jijingna teh di negara Indonesia kudu ngalawan ieu rakyat tong sok gampang diadukeun antara rakyat jeung aparat karunya cing urang teangan ku cara anu leuwih hade ku cara anu leuwih alus ku cara anu leuwih dermawan ku cara anu leuwih dewasa hartos Bu geus salat titikeun pikadinya teh bisi kababalerkeun ieu teh naon judulna Mauludan oh nya Mauludan oh bener Maulid Maulid Nabi Muhammad gitu ayo Maulid Nabi Muhammad teh memperingati kelahiran Kangjeng memperingati teh bahasa Sunda mieling kalahiran Nabi tah mun mieling kalahiran Nabi pertanyaan ka ibu nate eling-eling gitu mieling kalahiran Nabi soal babari tinggal ngapalkeun Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah geus ceramah teh nepi kadinya deuk mieling kalahiran mah nepi kadinya ngeusan tuluy dahar balik beres lamun judulna mieling kalahiran Nabi
Da urang mah lain sakadar deuk eling kalahiran Nabi kikieuan teh. Deuk naon atuh? Deuk eling nu perkara dilahirkeun ku Nabi. Nabi lahir ka dunya aya nu dilahirkeun ku Nabi. Naon nu dilahirkeunana? Innamal bu'istu li utami makarimal akhlak. Akhlak Nabi nepi ka dijamin ku Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tah urang teh lain deuk eling ukur kalahiranana tapi deuk eling kana perkara nu geus dilahirkeun ku Nabi. Aduh, kahartos ya. Aya naon atuh dina angka 12? Panana gerhana ge nana gerhana berarti sejarah teh. Berarti sejarahna kuring lahir ke waktu gerhana, mata kolot mereng ngaran nana gerhana ngan untungna teh gerhana bulan dalamun panon poe mah tutung jiga nama. Kumawe ibu geuning ka budak teh. Lamun budak lahir Senin panjuk neni, Salasa juga asa, Rebo juga abo, Kemis juga iis, Jumaah juga aah. Boga budak dua ngajuruna asar Rebo jeung Jumaah pan sarbo ah. Aya kronologis Pak. Tak iya ge masjid Jami Miftahul Ulum kuring yakin aya kronologis latar ka tukang dibere ngaran eta. Nabi Muhammad tanggal 12 ge aya keyakinan kuring bahkan ditaliti ku para ulama ternyata Nabi tanggal 12 manusia salamet ku 12 Nabi Muhammad ge boga jimat 12 matak 12 mah sakti lah. Nabi kakolot baheula boga papatah kadejang mana sing hirup baleg lamun teu baleg cilaka tuh saking ku saktina tuh. Aya naon dina angka 12 ibu salamet kuring salamet bapak salamet sararea salamet lamun mibanda 12 naon 12 iman Islam ihsan iman Islam ihsan rukun iman seberiji rukun Islam rukun ihsan hiji anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah sok hijikeun 5 tambah genep 11 tambah hiji tuh jalma kudu boga iman jalma kudu boga Islam jalma ge kudu cicing dina ihsan salamet hirup anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah matak lamun ibu hayang nempo jalma nu ihsan ibadahna geus teu hayang di deuleu batur geus tara paragbag dina status Facebook tara ya karek tahajud sakali ge OTW tahajud raruji teh taraweh karek 5 poe paragbag status Facebook teh mukena anyar langsung geuning alhamdulillah taraweh kelima lancar nah kagenep ka 7 leungit status eureun tarawehna geuning nu kitu patut mah lain ihsan atuh hayang ka deuleu batur kitu patut sadio tah ieu teh ceramah teh peureus sebenarnya mah nah apa kelakuan ieu itu dek barang dahar ge lain ingat kana doa Allahumma barik lana jepret foto alhamdulillah terima kasih ya suamiku pedah loba deungeuna nah ieu lepas salaki keur sare jepret foto molor wae asa teu istiqomah hirup aduh aing mah keheul atuh dah piraku kudu dicacar bolang nepi ka akar-akarna iman Islam ihsan iman jeung Islam 11 tambah hiji 12 Nabi teh 12 Pak lahirna teh mawa nage angka 12 jeung Nabi salamet teh ku 12 naon eta 12 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka manusia nu asup Islam diwajibkeun bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul tah salametna urang teh ku eta ashadu abdi nyaksi teu aya di pangeran angin Gusti Allah la ilaha il hitung hurufna tulisnya wih ti dia tulis la ilaha illallah bisi ibu tu percaya la ilaha illallah tuluhi hitung hurufna ternyata 12 hurufna Muhammadur Rasulullah hurufna ge 12 tu geuning 12 kadar eta tata cara maca bebas aya nu tungkul geuning dina tahlil oge la ilaha illallah hudang-hudang dahar eta esukna teh disamper cing teh hayu urang tahlil deui siap genah tahlil si eta mah cenah teu lila nya heuh da hees maneh mah aya oge geuning nu maca tahlil teh bari ngideg Pak MUI kieu la ilaha illallah la ilaha cing teh mang nah teh tungkul tempo ku maneh nu tungkul ngan sare jadi mang di budak gedeug ngarah teh jiga si eta keun da eta mah macana mah sarua la ilaha illallah aya deui panumuih ibu illallah bari sajam setengah paingan atuh batur bala kecerakan dahar jeung golek sia teh mah golokok di buruan da isukna teh tahlilan deui tipes cenah Pak
Geus urang tong kajebak ku tata cara maca, tong kajebak ku tata cara maca. Filosofi matematika angka 10, 5 tambah 5 10, 8 tambah 1 8 tambah 2 7 tambah 3 genep tambah 4 12 kurangi 2. Berbeda cara tapi tetap angka 10, tata cara maca yang berbeda tapi tetap nu kaluar tina baham la ilaha illallah. Artina manusia tong diajar pasea ku cara eta. Nah, lagi jeung kudu pasea. Nya eta mah saridona bapa we. Ah urang mah rek tungkul, kumaha maneh? Rek ngagedeug, kumaha maneh? Deuk muih asal kuat. Kartos. Filosofi mah kitu we teh kudu riweuh. Sudah percaya tah. Tapi nu kudu ku urang dipaheutkeun lain tata cara maca. Naon atuh? Tata cara gawe. Da teu saeutik nu dibaca la ilaha illallah ai gawe lain. La ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah, teu aya nu ngabisakeun aing Allah, teu aya nu minterkeun aing Allah, teu aya nu ngamampuhkeun aing Allah, teu aya nu ngajadikeun aing Allah, teu aya nu nyapetangkeun aing Allah. Jadi manusia boga la ilaha illallah teh eueuh sifat sombong nol kabeh ge nu Gusti. Matak jelema nu sombong geus leungit tina la ilaha illallah. Mun eueuh ekang kepret ku aing nu kitu mah. Aral. Pak Deddy Mulyadi dijadikeun ku Gusti tanpa Allah jadi moal. Nana gerhana capetang tanpa dicapetangkeun ku Allah bisa moal. Ibu daek tanpa ku Allah didaekeun bisa moal. Tuh. Ieu pamakna la ilaha illallah dina gawe teh. Matak urang boga milik hampura tanpa Allah moal mungkin boga. Matak Allah mere Allah ge bakal minta. Allah mere milik Allah ge bakal minta. Bong datang geuning nu ka imah beri ngehak-ngehakan. Eta urang teh budak sakola tuluy. Butuh biaya luhurna 1 juta handapna 500. Ibu kudu eling kana Allah mere milik berarti Allah ge keur menta. Nuhun kayaknya sakedap. Kitu atuh peka kana la ilaha illallah. Bisa jadi milik urang rezeki si eta. Apa Nabi Muhammad ge bubar ceramah teh di bahanan doma apa baheula dibere doma gitu. Aya teh mah lauk meureun. Ari Nabi mah doma tari teh. Pernah kajadian di pasian doma di tengah jalan aya nu menta. Ya Rasul, naon eta? Doma. Kumaha cek Nabi? Hayang anjeun nya. Kop atuh milik kuring rezeki maneh. Antara milik nu dipimilik, antara rezeki nu nyalametkeun di akhirat. Tamatna kurang malain menta milik, menta rezeki nu bisa nyalametkeun di akhirat. Tak eta teh Bapak aya cau kuning enaon jeruk. Tak eta teh jiga tak eta aya suuk. Eta teh jiga milik ibu teh. Jika milik ibu, ibu melak suuk, pan milik ibu. Diala, dirabut, kurumuy tatangga ngasahan euy. Bere, didahar, milik ibu rezeki itu. Bapak teh melak cau, pas deg diala, be aku bangsat. Ngeus siapa? Milik urang rezeki bangsat. Tong riweuh. Nya jelema anu teu riweuh mah genah teh. Lain ieu mah diyasinkeun pedah melak cau eueuh ku batur yasinkeun ku aing muruhan ustad beak 700 ai cau ukur 50 asa lieur da urang aduh pikasurian wae ari urang. Nabi di bahanan doma di tengah jalan aya nu menta dibikeun uji nana gerhana bogaeun teh la ilaha illallah cantang ieu ayeuna pan bakal dibahanan pegat ku ibu teh ditu nya pegat. Lamun ibu megati itu tak dibakal jalan ka dieu tah. Dipegat keneh ti dieu tak abdi rek jalan ka ditu tuh. Pegat keneh dek jalan ka ditu. Dipegat keneh opat penjuru dek cicing di masjid bika subuh urang mah tah. Sararudi teuing deh. Berarti kuring can boga la ilaha illallah. Da ari jalma nu la ilaha illallah sagala rupa ge titipan nu bakal dibalikeun deui ka anjeunna. Hese nya. Hese sarua 12. Jadi la ilaha illallah itu lain dina macana tapi dina gawena. Kunaon aya Nabi nerangkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nepi ka orang Purwakarta, nepi ka orang Cimaung, nepi ka orang Bandung, nepi ka orang Padalarang, nepi ka sadunya mengenal la ilaha illallah. Kunaon tah? Nana gerhana mah dunya moal apaleun. Bapak MUI dunya moal apaleun, Nabi mah sadunya nepi ka apaleun. Kunaon eta? Ternyata ku Allah dibimbing nepi ka disebutkeun
innamal buistu liutamima makarimal akhlak. Cek Nabi, kami diutus ku Allah teh keur memeres akhlak. Matak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ditebus ku curucun cai panon, ditebus ku nyeri hate, ditebus ku beak harta, ditebus ku dituding, ditebus ku dihina, ditebus ku dipitnah. Saha Nabi melaan la ilaha illallah. Coba nana gerhana la ilaha ditebus ku naon? Ku amplop. Nabi kata adil. Mata kurang mah panitia geus lah tong mikiran umplak-amplok. Hayang boga la ilaha illallah asli. Tong. Ulah. Nya ragek jeung urang demo. Ka ditu dek demo malin ka dieu. Innamal buistu li utami mamaku akhlak geuning Nabi. Yuk atuh urang lalajuan yuk. Tah yeuna urang akur-akur akhlak bapak, akhlak ibu, akhlak kuring. Siap. Nabi endit ke masjid di juru kota Mekah teh aya jelema lolong bari Yahudi nyarekan Nabi bae. Tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo. Tong deukeut Muhammad jelema gejul. Lamun aya mangkeluk manusia ayeuna di dieu, nana gerhana sanggup maehan si eta. Naha teu hayang jungjunan urang diledek ku si eta. Nafsu nya kuring. Abu Bakar ge sarua waktu hari teh. Tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo. Nabi nyampeurkeun. Lapar. Asa teu nyambung eta nyebut nu gelo ditanya lapar. Dalam mun kaun Aisyah da gelo moal teu kitu urang mah. Ieu mah ditanya lapar. Kumaha cek jelema nyaho atuh lapar. Kuring boga roti. Sok ku kuring dihuapkeun da anjeun mah pan teu nempo. Wal eta roti dikunyah kalayan lembut, geblus kana patuangan, hoyong deui. Kan tenan, sabar Pak. Blus. Geus kitu seubeuh. Anger kitu keneh. Anjeun teh pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad, rujit aing ka Muhammad, geuleuh aing ka Muhammad, mun aya hareupeun di podaran Muhammad. Isukna Nabi mah kadinya deui, anger kitu, lapar. Dibere deui. Tah, ieu urang atas nama cinta Nabi hanya sebatas kelahiranana tanpa apal makna di jerona. Ibu, lamun ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal. Ceuk urang oge. Bukti nyata ceuk urang oge. Cing bapak-bapak, lamun bapak-bapak barang bere kata tatangga ngaledek bapak ngahina bapak nyaci bapak dek mere deui moal isu. Akur. Tinggal nanya kuring. Eta kitu bebengok maneh. Mun kuring barang bere kata tatangga ngahina kuring. Ih, level penceramah lehate dek mere deui ibu. Nah jika nu teu percaya. Aduh aing ada kurang ngantungan 3 poe sanggeus dibere dahar ku kuring ongkeh getih ka rumah sakit tuluy maot diracun ku urang teh kagok jelema kitu. Makana Pak urang karek sebatas mengenal 12 Rabiul Awal can apal makna 12 di dalamna ternyata akhlak Nabi. Bener? Ngantunkeun we Kangjeng Nabi teh maot. Abu Bakar bertanya Aisyah, naon sok dipigawe ku Nabi? Ka jelema itu, masihan roti kadiekeun rotina. Amek tah. Anger jajarowokan. Tong deukeut jeung Muhammad. Amek tah Abu Bakar. Dicokot roti bari badag dilelepkeun kana bahamna. Lop. Kumaha cek kata jelema? Aisyah rada gelo. Dan nu biasa mah lain kieu, nu kumaha nu biasa? Ditatap diusap ditanya lapar jeung henteu, lamun kuring lapar kakara diasongan, lamun teu lapar anjeunna nungguan lapar kuring. Nah, ieu mah janji balobak atuh aing ongkek cek kitu. Kumaha cek Abu Bakar? Kuring mah lain jelema nu biasa. Nah saha nu biasa ka mana ayeuna beledag diomongkeun anu sok mere kadaharan ka anjeun anu kalayan lemah lembut ka anjeun Muhammad jungjunan kuring nyuuh harita keneh. Abu Bakar di mana ayeuna Muhammad teh maot pan langsung ya Abu Bakar anterkeun kuring ka kuburan Nabi ka pajaratan Nabi deuk naon maneh kuring deuk asup Islam harita keneh tah tidinya aya we jaroh kubur kahartos osok ibu jaroh kubur pek jaroh kubur ibu datang ka ditu tanya ka jalma nu nungguan ieu teh nu jarohan teh saha ieu teh nu jarohan teh nana gerhana amit-amit heuh da aya keneh nu di jarohan ku nana gerhana tanya ku ibu kumaha akhlakna kumaha ibadahna kumaha niatna kumaha itu bakal nerangkeun abe nepi kajet balik ibu jarah ti kubur larapkeun kalakuan itu ayana awak ibu itulah barokah tina jarah kubur kahartos sing nepi ka bubuk atunya lain ieu mah jarah kubur mah jeung menta beunghar sia tah
liur eyang nana abdi sumping kapajaratan salira abdi nyungkeun beunghar kumaha cukuring boro-boro maneh aing ngahana pentengkal awi. Jadi jarah kubur datang ka ditu tanyakeun akhlak paripolah tekad da teu mungkin di jarahan ari lain jelema hade mah nya. Da jelema jahat mah teu sudi urang jarahan geus naon. Sok anu koruptor maot juk jarah dijijak tuh mundur mau teh kitu. Aya kanu hade mah pan urang teh joro-joro hayang nepungan boro-boro keur hirupna keur leungitna ge geus hayang nepungan tanya oh kieu balik teh ditu tapelkeun akhlakna itulah barokah tina zaroh kubur. Saingga itu ge Yahudi nu lolong teh ngaku Islam di luhureun kuburan Kangjeng Nabi kabarokahan sanajan Nabi tos teu aya. Hiji tah akhlak Nabi teh nepi ka kitu sahadat nepinya. Cing nu kadua atuh. Bongan muludan cing nu kadua. Nabi neut ka masjid di tengah jalan anu nyeblok kunaon ku tai onta bu. Wur tai onta nyeblok na wangsul deui Nabi ka rompokna ditanya ku Siti Khadijah, "Ya Rasul, naha uih deui?" Aya nu nyeblok. Kunaon? Ku tai onta. Kumaha ceuk Siti Khadijah? Ibak deui. Bapak teu tulus ka masjid anu nyeblok deuk kumaha ibu? Nah teu tulus ka masjid anu nyeblok usaha ku Karang Taruna. Kumaha ceuk ibu? Tuh bedaog cacag jelema kitu mah. Nafsu lain wahyu. Nabi mah wahyu urang mah nafsu. Ibak deui Rasul sakali dua kali tilu kali diseblok keneh kaopat kali Nabi ngulang heula ka mana nu nyeblok eueuh nepi ka dituan. Datang ke masjid Abu Bakar, "Ya Rasul, kunaon anjeun telat?" Teu bebeja nya telat. Coba Bapak lamun anu nyeblok ditanya ku DKM nah telat anu nyeblok oi di jalan eta ceuk DKM serang oi pohoy kana salat gelut di jalan. Nafsu urang mah nafsu lain wahyu. Nabi dekul ngaimaman beres ngaimaman Abu Bakar ngaharebos, "Ya Rasul aya nu udur." Saha? Itu bumina ternyata nu nyeblok Nabi. Masih kena ditutup rahasia itu Yahudi teh. Ditutup teh dibongkar. Oh itu urang longo. Cing Bapak lamun aya ngabejaan. Pada KM nu nyeblok anjeun teh ayeuna teh gering parna wah gul-guli ti Allah. Kumaha ceuk DKM? Dorakati aing. Nafsu deui wae. Nabi mah teu urang longo. Bring Nabi jeung sahabat ngalongok, cara ngalongokna mere duit jeung ngadoa, Nabi wangsul ngagabrung, "Ya Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nyaksi abdi teu aya di pangeran aing Allah, nyaksi bahwa anjeun adalah utusan Allah. Jadi di diri Nabi kasaksian akhlakna, taina urang bersahadat, kasaksian teu akhlak Nabi na awak urang. Paingan batur teraresepeun da saksi. Iyo pengajian kasaksian teh ladang pengajian ku batur. Ladang pengajian teh paingan batur teraresepeun ngaji teu kasaksian boro-boro ku batur ku salaki ge teu. Da eta ngajina tuh ganti-ganti baju bodas, Senin hidung, Salasa bodas, Rebo borum, Kemis ungu. Jadi nu karasa kasaksian ku salaki teh lain robah hate, haben meulian baju 7 lomari, paingan salaki ngebul hulu nada haben ganti-ganti baju. Nalika salaki teu boga duit bakal ditah eureun mah ngaji teh. Kumaha ceuk ibu? Naon sia teh kafir, maka jeung nyarek pengajian lain bab kafir lieur kana hulu haben meulian baju. Pan kalimat teh sahida ashadu aku bersaksi nyaksian naon ibu nyaksian karena tingkah jeung paripola matak ladang ngaji teh kudu kasaksian ku batur akhlak urang ladang ceramah kudu kasaksian ku batur akhlak urang kahartos dua geus nepi ka dua tong loba teuing geus bore teh magrib nah hayang nepi ka jam sabaraha hayang nepi ka isya hayang nepi ka isya teh itu ibu nu ngangacuk biru oyong duit ka Isa sok we ibu nyalira nu sejen mah urang aruwihkeun we antep cenah ka Isa boro-boro 3 4 5 dua wae ku perkara dua wae urang can sanggup seperti kitu da urang mah aya nabi mah diaping wahyu aya urang mah wahyu boga ngan nafsu leuwih gede batan wahyu nafsu leuwih gede batan wahyu atau sarana latihan disebut teh torekat atau torikoh ieu teh sarana latihan jadi urang mah latihannya tuluy
Ayeuna teh urang teh kieu latihan sugan atuh kumineng latihan engke malaikat nyabut nyawa urang kusabab urang mineng latihan dicabut teh dengan kalimah la ilaha illallah indah matak sok tahlil tuluikeun sarana latihan kahartos geus kahartos mah alus ceramah teh tinggal ngeusan da geus kahartos kahartos acan riweuh teh dia kompak nyebut kahartos ai palebah ngomong gede ngeusan jadi acan kunaon teh kumaha teh lamun jamaah nyebutkeun acan kaharti anger kudu ngeusan sakitu wae teh kahartieun komo dituluykeun ka lieur-lieur sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamberi hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria labana kasalametan lawangna kabagjaan kembang sinutik sinebaran sari tutup lawang si gotaka angkat panangan nu katuhu dadah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka pangarsa Ustaz nanagarahan anu parantos masihan ilmu ka urang sadayana mudah-mudahan mangrupihan anu didugikeun ku anjeunna aya manfaat ka urang sadayana oge tiasa diamalkeun dina kahirupan urang sadaya dinten amin Allah ya rabbal alamin.